Kumaha si bele teh? Nya eta eueuh di peangan kita tadi teh. Hayu ah orang balik geus peuting. Isu kan ngusep ya. Hayu, siap. Berangkat. Yuk ah balik mah geus peuting. Wah, aya si ulam kasur jeung si jurig jarian keur nguseup. Heureyan ah. Punten, abdi numpang liwat. Tangkurak sia kos kitu aing teh kuncen rungkun awi. Pan beungeut sia mah kos jurig jarian. Gagabah sia beungeut. Keur naon di dieu? Aing keur nguseup, maruk sia aing keur naon? Pan sia teh JS Lin. Naon JS teh? JS teh jomblo sabun tangkurak. Beungeut sia. Maruk dek teh sia teh keur bobogohan. Waalaikumsalam. Ya tuh. Aduh, ewe kamari di gebotan disuran kasur jeung jurig jarian. Emang sih masalah naon gitu. Bermeja ka aing. Aing kamari nempo si eta keur nguseup. Ku aing disebutan bogohan. Udah, saya tambah tuh si ulam kasur mah. Da mau laku ka wewe, beungeut ge kos ulam kasur kitu. Hayang ngopi atuh, keur ngopi. Aing ge pokok teu baduit teh we teh. Pan kamari maneh cek si jurig jarian bisnis. Pan bisnis suji mah aing waduh. Rujak anjing sujina lah si jurig jarian aing waduh. Geus lah ada orang nyanyi jeung aing. Geus nih. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu, yeah. Siap itu nyanyi teu. Becus pan aing suaring berdu kitu. Siap pina aku teu kadenge. Dikeun aing nyanyi. Lagu naon can nyanyi? Oh, mantap. Entah apa yang rasukimu hingga ku cintaimu yang apa dirimu padamu hingga ku cintaimu yang Wah, syege. Kosku gitu banget sih kosku. Suara sia merdu di mana? Kadeng sebentar, betul aing mah kadeng. Suara sia mah kosku. gagabah ya nyebut suara aing kos kuuk cik inung aing ge kos Justin Bieber terus balik heula aing mah ngopi jeung si Pakon si mah koret 3 Sabarot teuing jig mantok dewe ke moha hayang mereka sia. 死んでいる。